Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Toktak Cepeju, guys. Si Gareng kasumpingan tamu. Ieu teh pangarsa Bapak Ence Mulyana anu janten pejabat pasar Ciboleran. Gareng cenah aya ngobrol jeung ieu buta. Karena saya sebalinya. Aing hirup di negara astina ngukur gejleut ibur jeung eueuh nu ngaranna Raharja jeung Ahmad Tengkeng teh. Ribut ke jeung ribut naon alesanana? Mageran guys. Lamun edeuk nanyakeun urusan katentraman di negara astina dumasar ka pamimpinan rek. Naon artina pamimpin teh? Nyaeta jelema anu bisa diluluhuanan ku rakyatna. Lamun salah sahiji pamimpin teu bisa ngasuh rakyatna, berarti eta pamimpin can bisa disebut pamimpin nu hakiki. Jadi kieu Cintai jelas. Jadi kira-kira aduh mana emang ngerasa budak kayak gitu mah kudu tarik nya Bongek mana begitu Jadi kira pamimpin teh salah sahijina nyaeta sebutkeun pamimpin teh komo di negara astina mah dipilih ku rakyat. Dipilih ku rakyat hartina kedaulatan teh aya di tangan rakyat. Ulah yen maneh ayeuna nyaritakeun pamimpin raharja tapi baheula maneh nyaritakeun leuwih pamimpin urusanana jeung bansos urusanana jeung jemene mata jadi raharja sing pinter maneh rek. Jadi lamun nyaritakeun urusan maneh baheula nyolok nangan ukur ku bansos atau nyarita urusan diluluan ku ampau 20 berarti maneh teh sorangan geus diberi ku pamimpin. Jadi lamun nyaritakeun maneh yen kasebutna hayang jadi boga pamimpin nu bener teh ditingali heula dedikasina, ditingali tingkah lakuna sakumaha yen manehna pantes jeung layak jadi pamimpin. Ulah ngukur ngandalkeun maneh dibere duit 30.000 coblos si A. Eta nu jadi masalah pamimpin anu ayeuna ngarasa yen manehna geus dibeli sorangan teh reng. Aduh benar. Jadi lamun Duryodana ngahakan duit rakyat teh pantesnya ada baheula geus mere ka rakyatnya. Tah, maneh sadar lamun pikeun kadinya mah. Lamun yen maneh nepikeun kadinya cara mikirna yen ayeuna jamanna ulah nepikeun ka hareupna milih pamimpin dituker deui ku duit 50.000. Nu anjukna suara maneh geus dibeli. Lamun maneh nuntut nepikeun ka pairah yang jadi pamimpin anu bener mah nu kira-kira bisa ditingali hiji karakterna, kadua kanyahuna, ulah nepikeun ka ukuran dibungkuan ku duit 50.000. Nah, Blaguk. Jadi ulah nyalahkeun heula pamimpin. Introspeksi heula urangna. Eta. Terus naon salah urang salah keluarga mengkritisi nyalurkeun aspirasi rakyat. Ai aspirasi mah balebah dieu mah lamun maneh ngarti aspirasi mah teu kudu kahalangan ku sasa da maneh boga hak. Naon hak maneh? Maneh ngarasa bayar pajak. Bayar pajak teh ya dengekeun ku maneh. Yen aran bayar pajak teh hiji di antarana aya nu ditarik ka pusat dibalikeun deui ngaliwatan dana desa. Ka dana desa teh eta teh sibuk bener ngurusna eta teh dana desa teh asal teh duit maneh. Oh, gitu jadi. Nya heula desa aya di nu dicopot ku Bapeda. Salah satuna contoh nu dicopot ku Bapeda teh pajak direklamu teh hiburan maneh teh hiburan yen maneh ayeuna manggung teh dicopot pajakna. Dibikeun deui ngaliwatan pemerintah juru urusna teh ti mimiti ngono ngokolakeun teh ti mimiti panggal pemerintah teh dewan
aya dia menepikeun ka kubu eta teh duit maneh-maneh keneh lain cenah duit dewan lain duit kubu jadi maneh boga hak pikeun nanyakeun ka andi eta duit kaloyong ngarti teh maneh Bang. Jadi gitu nyata hayang ngalengitkeun budaya di negara Astina budaya naon mani politik jeung budaya korupsi kumaha tah solusina cek maneh. Yo nya ku aing ukur di bare nyawa sapintas unggul namanya nu ayana budaya korupsi teh anu mani politik emang teu gampang lamun urang nyaritakeun hayang ngaleungitkeun eta budaya ya hiji nya ayeuna mah ku sabab eta budaya geus melekat tapi paling henteu maneh bisa nuarakeun sora maneh nu boga ku sabab maneh bayar pajak contoh di negara Astina ya di antarana pamimpin teu bisa ngamihak ka rakyatna nya kumaneh bisa nyaritakeun kunaon maneh teu berpihak ka rakyat yen kusabab teh aya hak aing pikeun kumaha carana aing nyaho kudu transparan hak maneh eta sok ayeuna mah maneh geura datang ka Raja Astina sekirana kumaha maneh carana boga pola pikir maneh yen kumaha carana yen jadi rakyat anu boga hak pikeun nyaho eta anggaran. Wow. Jadi bingung aing mah ieu teh. Ini salah kitu lain ku salah. Lain nu salah. Lamun maneh malih hayang salah aya nu bikin pidana. Eta mah kan nyokot hak maneh. Nyokot hak pikeun kumaha carana urang ngabenerkeun, urang ngabereskeun supaya aya tindak lanjut pikeun kahadian ke rakyat sararea. Lain dengan ukur maneh. Lamun maneh ngritik jeung kritis ka Raja Astina khususna manehanana nu boga ngokolakeun anggaran wajib manehnya salah sahiji contoh yen ayana anggaran desa teh anu disebutkeunana ternyata dana desa teh di negara Astina teh meunang 1,5 miliar contoh aya di dinya disebutkeunana rancangan kerja desa, rancangan kerja kerajaan. Rancangan kerja kerajaan saat cara eta turun duit nu arana dana desa teh aya rancangan kerja naon bae. Tah eta wajib maneh nyaho. Naon ka nyaho maneh sabaraha anu dianggarkeun, sabaraha duit anu datangna ka mana koloyong, mana wajib kritis. Ulah nepikeun kade sakumaha eta unggulna jadi Raja Astina yang mana nyebutkeun ngakan duit panti jompo ngakan duit sakumpamana hak anu teu sapagodos bakal jadi katulah pikeun raja mana. Jadi gitu ngan wingi teh bingung teh kieu ye aing kritik disebut oposisi nu ujung-ujungna diembargo, diboikot. Aing teu kritik disangka aing teu peduli negara Astina. Aing bingung. Teu kudu bingung rek. Aing keur melaan hak mah. Pan aya disebutkeun aya kewajiban mana geus boga kewajiban mayar. Kewajiban mana sebagai warga negara teh mana mayar. Dimimiti naon urusan anak pajak maneh nepikeun ka poe ieu naon anu teu pernah dipajak hirup maneh sapoe ieu dimimiti maneh madang di restoran aya sebutkeun PPN disebutkeun maneh ngajual taneuh ngajual transaksi imah maneh radang meuli mah naon teu dipajak kusabab aya hiji aturan pajak aya PPH jeung PHTP kabeh ge jelema poe ieu kabeh ngungseukeun aya unsur pajak negara perpoe lamun eueuh pajak bangkrut bae. Tapi tadi gitu oge maneh kudu apa? Naon eta pajak anu ditarik ka luhur pikeun ka pusat, ditarik pikeun ka provinsi, ditarik pikeun ka daerah eta teh anu bakal digelontorkeun ngalewatan dibalikeun secara penyerapanana
ka nyaeta desa arana. Tah, mana boga hak pikeun nyaho kusabab mana geus pernah mikeun kewajiban mana. Jadi lain masalah ulah kader teu kudu mana nyaritakeun urusan kritis atau teu kritis atau oposisi, tapi ngamelaan hak mana pikeun nyaho naon nu artina anggaran nu pikeun nyerap pikeun ka masyarakat handap. Jadi uing aya hak lamun uing nanyakeun begitu. Eta mah bener pisan hak mana. Eueuh nulak, eueuh undang-undang ngalarang yen maneh ayeuna nanya ka pamarentah yen maneh wajib eueuh nyalakeun. Lamun aya di saantarana aya nyalakeun maneh nanyakeun teu bisa disebutkeun pidan nu jelas maneh rakyat nu kritis pikeun rakyat jeung ngawakilan sabadoro rakyat maneh sakeluarga maneh satetangga maneh keur sayeuna ieu. Yes, mun kitu carana aing ngagugat, gareng gugat. Dah ngagugat di dieu, uing mengarenya hower ka maneh. Yen ayeuna nu hartina ngagugat teh lain hartina ngagugat tapi maneh wajib nyaho ku ayeuna kawajib hak maneh anu pikeun nyaho ka mana eta anggaran, ka mana eta koleong paling henteu maneh sugema ketika maneh nyaritakeun urusan kewajiban jeung ka mana duit aing nu ngoloyong apakah dikoleongkeunana ku pengelola anu ngelola teh bener atawa teu. Lamun ayeuna teu bener maneh tinggal lapor ku sabab aya undang-undangna saeutik gede eta duit lamun dicokot tanpa prosedur anu jelas eta kaasupna pidana. Siap, paham. Nah, terus sakitu dina wadanget ayeuna konten anggaran pemerintahan negara astina urang cekakun ka dieu. Next, part 2 na. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.